Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daudi sareng cek. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui muhun. Sataajana di pedar ieu carios sim kuring anuhunkeun nya kasaha wae di mana wae ayana mugia sing sarehatnya sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun randa anyar mun bagian kagenep mun ayeuna teh kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Eta oge maksakeun maneh boh ngobrol jeung semah boh dahar ngariung najan teu hayang sok diponyo-ponyokeun. Taya lian ngarah bingaheun sepuh da lain bohong atuh mama ku anjeun nu sok mangnambihankeun sangu kana piring oge teu kalis ku sawios-wios cenah teu sirikna sok dihuapan. Ari kuring kumaha atuh rek bisa najan unggal dahar siga hajat oge maksudna teh lobana nu diambengkeun sagala pangabeuki kuring ngahaja diayakeun tapi sakumaha biasana mirasa pisan beuki ceuyak dahareun beuki kagambar si ujang anu dua boa tepuguh daharna. Aduh lain melang bisi eueuh dahareunana kuring teh lain eta kamalang teh aduh maklum budak ari henteu dipaksa-paksa teuing mah tara puguh barang daharna budak teh pantesna mah meureun ari eueuh indungna mah daharna teh ih sok diantep we sakahayangna. Sedeng mun keur resep ulin mah kapan sok poho deui kana dahar teh budak teh atawa pan padu ngahuap barudak nu keur memeujeuhna resep ulin kitu teh aduh jeung sakapeung mah daharna oge sok jadi siksaan nepi najan geus gede oge kudu dihuapan keneh ku kuring. Dina perluna mah atuh nu pasti wae kudu bae ari ditungkulan mah ulah dilujur-jurkeun kitu. Eta keneh upas pos teh nu angger unggal bada lohor sok ngaliwat ka hareupeun imah malah teu ngolotan acan ka tembongna teh. Nya ayeuna mah kitu keneh geuning papakeanna kitu tara make sapatu eta teh calana panjangna sok disengledkeun topina jiga topi pulisi geuning ih lempangna teh meuni rada mongkoy bongkok lain pedah ku kakolotan eta teh tas kulit gede nu disolendangna teh ih eta keneh tetenjuan mah tas geus ledeh juruna katembong meunang ngaputan tukang pos teh kitu keneh cenah sagalana teu pangling saeutik-eutik acan najan teu lila teu papanggihna.
Nya eta upas pos eta pisan ngaranna Mang Kandi nu bareto sok diarep-arep sok dipegat najan tara terang-terangan megat sok we api-api unggal badarohor sok ngahajan nangtung di buruan hareup ngarah ulah ciga teuing megat Mang Kandi sok sagawe-gawe manehna teh tapi ngartieun lila-lila upas pos teh buktina sok babawaan malah ti kajauhan keneh sok geus soi nyerenge wae cenanya mohon aduh enak mah jadi randan nyananya mohon ya ayeuna enden teh cenah memeh song ngasongkeun surat nu kuring nu diarep-arep teh jeung meuni asa beureum beungeut basa mimiti nama duka sabaraha puluh surat pip kabungaheun nu kungsi jadi eusi tasna nujol tina leungeun kana leungeun kuring eureun sotenan sosobatan jeung Kang Mahdi jeung Mang Kandi kira-kira saminggu memeh perung kawin maksudna mah meureun eureun pedah tara diarep-arep deui geus moal aya deui ayeuna bigeuneun ti manehna ka kuring sabab sok nyuratanana ayeuna mah geus jadi salaki cenanya mohon salakina nyuratan mohon cenanya aduh ieu mah dasar geus ditangtukeun poena geus teu perlu deui susuratan minangka ngaheureuyanana Mang Kandi teu kungsi hiji poe mah nyerengeh baripokna ayeuna mah teu butuh nya ku Mang teh Nyai ayeuna mah tos jadi endenna nya hadena kaondang kitu teh basa kuring tas dirapalan Mang Kandi inget basa keur munjungan terus manehna nyerengeh bari semu ngagonjak ari ayeuna nya ayeuna saenggeus kuring kieu kudu gok papanggih deui teu kuat ku wiwirang nu matak rada nyalindung kana kuping gajah dina pot basa kabeneran manehna ngaliwat moal dipungkir deui enya ngadago-dago eta mah kawas baredo ngadago nago oge ngan ayeuna mah ngadagoan teh lain ngadagoan bari pinuh ku hareupan kabungahan tapi ngadagoan surat nu yakin nu matak teu ngeunahna surat nu yakin bakal nambahan baluweung ieu hate sabab kajudi ku kuring ge nya yen kuring teh moal dipasrahkeun ka jenisna pribadi deui saperti nu dijangjikeun basa peutingan rek balik moal ku jenisna deui tapi tangtu bakal ku surat deui ieu mah yakin tah surat eta nu keur diarep-arep teh pangna kuring teh rek ngadagoan we Mang Kandi enya we teu nyalahan geuning dina poe kasalapan kuring aya di lembur surat nu diarep-arep datang sanajan
katenjo rentang-rentangna mangkandi tapi kukuring teu disampeurkeun ayeuna mah diantep bae sina diasupkeun kana koropak saenggeus upas pos jauh kakara kukuring dicokot saliwatan ge geus tetela nya aya di ditu apal kana sagalana alamatna lain keur kakuring tapi haturan ka mama ieu oge geus kajudi ti anggalna muhun nya cenah surat ti pos muhun aduh surat naon cenah nya aduh ya mah Mohon hatur nuhun nya. Aduh hapuntenna teu tiasa ngabsen mohon. Wilujeng ngadangukeun mohon nya. Surat sok kukuring dina meja hareup sangkan barang sumping. Mama engke barang ditingali basa kuring keluar ti pangkeng tas salat lohor ka tembong mama keur maos surat teu direret api-api kuring teh ngoloyor ka dapur boro-boro make jeung wani nalengteng naon eusi suratna bieu alajerih teuing keur ngariung oge kuring teu wani cengkat-cengkat acan. Bada reres tuang ringkes deui mama sasauran. Calageur geuning nyai budak teh cenah yeuh aya surat bieu yeuh. Yeuh nyai entong melang ayeuna mah tong melang. Geuning tuh cek bapana oge geus aya nu ngurus ayeuna mah budak teh nyai geus ulah sok dipikiran budak mah. Enya nyai aya indung terena meureun nya saur emak rada nyeuneu. Mama calik teu ngawaleran kitu teh kuring tungkul teu wani cengkat randa anyar cenah nya doh mohon tos gaduh pamajikan deui cenah laki nama teu kuat cenah teu kuat cenah nya mohon nyai aya indung terena nya kitu. Ah dasar lalaki teh nya nyai aduh parah pisan saur emak. Nya siga naon nyai pamajikan nu anyar teh kitu nya. Emak sasauran deui ayeuna mah beuki nyeuneu. Ih ari manehna mah teu nyaritakeun ieu surat ieu mah ngan ukur unduk-anduk pungkul nu teu bisa datang cenah ieu teh keur rariweuh manehna teh. Hah rariweuh pangantenan meureun eta mah. Ih ari pikeun urang mah yeuh beja anu pentingna teh ngan budak. Soal cager budak atuh pan eta nu jadi kamelang urang mah. Yeuh dari gering mah moal enya teu ngabejaan kapan. Ih yeuh perkara bojona mah nu anyar urang mah teu kudu pipilueun atuh. Urang nadeda wae nya kanu kawasa. Sangkan nyaaheun ka barudak urang eta teh. Atuh maneh nyai sing cager maneh teh sing cager da geus puguh ayeuna mah maneh. Surat talak geus katarima kapan tadi. Atuh yeuh ayeuna mah masrahkeun deui we ka mama. Geus dina suratna ge kitu cenah. Atuh yeuh kacang caya mama oge geus eueuh pisan ayeuna mah. Nya maksud cang caya teh asalna mah bisi we atuh ieu teh yeuh.
pipisahan teh dilantarankeun ku kasalahan Nyai. Boh lantaran ye teh bisa ngawulaan Nyai teh. Boh lantaran hal-hal sejen Nyai. Geus ayeuna mah geus tetela mama oge atuh teu nanaon. Jeung naon jadi sababna nya anu matak Balungbang Timur we Nyai ayeuna mah. Geus ulah sok dipikiran teuing Nyai. Jeung ieu ayeuna mah hate teh geus kaubaran. Meusan pisan maksudna teh kaubaran. Ku beja. Geus babudak mah calageur Nyai, calageur. Perkara itu ieu geus pindah mah ka imah Jongjon Nyai, Jongjon. Seperti kitu we nya mama mah. Teu dijual sual saeutik-saeutik acan dina hate teh kumakarep manehna we Nyai. Jeung aya ieu teh yeuh ai jadi perkara mah nyaeta pertanyaan Nyai kahiji yeuh nyajika kumaha tah rupana jeung kadua teh kumaha kira-kira nasi Ujang nyaaheun atawa henteu Nyai. Nyaeta atuh ari matak reug-reugna mah soal beja cager teh bae meureun Bama. Nu matak yeuh asa seleblak ieu hate kuring teh ngagebegna barang isukna bada asar nya ari rong heap teh bicio ngais budak nu panengah. Mak maneh teh keur kajamban terus mama maneh keur netepan kuring kakara rengset tas ngamandian budak geus dibajuan dibikeun tah ka Simina nya we katepas niat kuring mah rek nyebor pot eta teh ari rong heap teh sakudung cenah kuring mah ngajanteng teu percayaun kana tetenjoan barang geus unggah kana golodog kakara yakin cenah eta teh bicio ngais si jimat teu karasa kuring teh ngajerit rebut budak tina aisan. Untung we bicio teh rekat nyekeleungeun kuring. Meni disurungkeun kuring teh langsung we diuk dina lipan eta teh ceuk uwana. Terus si Ujang teh dicanda ku emak cenah. Teu sirikna teh meni luncat ti jamban. Mama nyangkeh kuring nu keur dipaungku-ungku jeung bicio. Geus rada larer teh meusan si Ujang ku kuring dirangkul hayang dirangkul ditangkep pageuh pisan. Da budakna meni nangkel kana beuheung atuh terus dipareket. Karunya bangun sieuneun pukah deui eta teh. Bibi. Nah geuning begang si Ujang teh bicio. Cek kuring pegat-pegat bari ngagalentoran budak. Karunya nya mohon gitu dah ya. Parebutan mohon. Aduh ya nyamana lanceukna atuh cek kuring deui. Rungsing bae manawi enden ari nu ageung mah tadi bantun nya margi nuju sakola apan cek bicio pari rambisak. Geus reureuh heula bae ka dieu atuh. Ke geus reureuh mah urang ngadongengnya. Jig atuh ka dapur heula bicio. Capek meureun nya bieu teh. Nya tabuh sabaraha kitu di ditu teh. Nya jog atuh ka ditu heula. Bicio can dadaharan meureun nya. Pek atuh tah. Cai naon ka ditu? Saur mama. Bari ngaleos anjeunna oge
ka dapur bari tapi katangen ku kuring socana rambisak pisan. Karunya Biciong geus ka dapur kuring nyoo budak nu bangun bong lesot ka budak teh mun kolot sono meureun mama calik dina kursi nyesep bari nyesep teu sasauran nanaon deui ayeuna mah ngan meus ayeuna ngagarendengkeun pujian ka Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nyai budak nu cikal mah henteu pi kamelangeun ieu sabab memang geus teu piindung teuing ayeuna mah ngan ieu atuh karunya anu panengah ieu teh tuluy-tuluy wae manehna teh rungsing meuni teu beunang pisan geuning dibebenjokeun sok rajin anteng lamun aya cocokan anyar tapi tara lila kituna teh geus kitu mah rungsing deui sarena ge deui tepuruneun jeung sasaha deui iwal jeung bicioh sorangan geuning ringkesna dongeng bicioh kira-kira kitu katerangan namun karunya nyamun. Terusna dina poe kalima sanggeus balik kuring cenah dibawa pindah ka imah teh sanajan rupana bicio hayangeun panjang ngagambarkeun itu tapi ku kuring disalenggorkeun we embung ngadenge duka pedah anyar keneh ari ka budak mah katembong nyaaheun pisan. Nyai pedah panganten keneh meureunannya nyai saur emak parabotan cenah di jero imah henteu dirobah ayeuna bupet nu di tengah imah dipindahkeun ka juru kursi nu di tengah bumi teh ditukeurkeun jeung nu di hareup. Duh ieu mah yeuh. Ari potret kuring kumaha bicio cek kuring kalepasan buru-buru tungkul saenggeus nanya kitu teh isin katinggal ku mama. Ih nyai menang 2 poe mah potret kuring jeung manehna teh digantungkeun keneh nya geus kitu teh dilaan tapi lain ku itu dilaana ge nya ku bapana budak cenah itu mah ngaragangan keneh meureunan dipangkeng bae cenah nya anu rea robahna teh lomari pakean dipindahkeun ka pangkeng hareup sabab ayeuna mah cenah aya lomari anyar duka anyar meuli duka dibawa nu itu eta teh teu dicaritakeun deui eta teh jeung era deui mapaina kuring teh nya bisi kalepasan we kawas nanyakeun potret tea geuning cek bicioh ti sakumna dongeng bicioh aya hiji nu matak curing hak ngadengekeunana asa tepira soal perkara samping kuring anu keur simbut budak tea. Enden sinjang teh duanana oge tekenging cenah dianggo kanggo murang kali ku juragan istri teh disimpen cenah kana lomari anjeunna kampuh murang kalih mah
gentosan cenah kusinjang ayeuna teh Den. Ari sababna kunaon eta teh? Tuka atuh margina mah malih aya langkungna deui. Nya naon bicio? Naon teh ya? Kuring penasaran. Ngajawab pertanyaan ieu mah rada pegat-pegat. Ngajawabna. Eta Den, kapan Den teh ngantunkeun rasukan duanya? Eta deui dicandak ku juragan istri, disimpen. Nah geuning terangeun kitu Bi. Ari lepatna mah cenah lepat bibi eta teh. Basa encep nu alis nangis. Memeh kulemna teh ku bibi we, rasukan teh dibantun tina koper. Bade dianggu kampuhna maksadna mah. Nya katangen we juragan istri lebet kapangkeng bibi. Ngadangu mulang kalih teh ear bae eta teh. Tah harita we mariksakeun bibi oge atuh Den teu tiasa kumaha eta teh. Terus balaka bae bibi teh duka naon margina deui. Juragan istri teh bangun ngangres pisan di saurna teh keun cenah Bi. Ulah disimbutan ku eta murang kalih mah. Kadiekeun bae eta mah ku kuring we rek diampihan kana lomari. Kuring ngahuleng ngadenge beja eta mah balaka bae nafsu dina hate meuni asa ngagugedungnya aduh karunya aduh ya mah asa meuni ngarenjag parang mama mariksa bicio ke cio keun dongeng nama dongeng nu sejen atuh meh tepenting pisan dongeng teh ieu mah urang buru ringkesna bae atuh adi manehna teu kabawa ka dieu ayeuna aya naon kitu naon sababna deui pangna budak dibawa nah terangeun kitu bapana. La ilaha illallah nya eta kapan anu penting mah poho kalah mapai-mapai anu lain-lain geuning. Abi teh dipiwarang nya ngajajabkeun ieu encep ceuk bicio. Ari sababna kunaon? Naon sababna teh duaan atuh ceuk kuring bari nyeuneu. Ih atuh ulah jeung nafsu kitu atuh. Ke atuh urang sing ayam heula. Ngarah si ciohna bener-bener ngadongengna. Ulah dicorok-cok wae atuh karunya pertanyaan nu matak hese ngajawabna atuh karunya nyai indungna ge saruana. Pek cio nuluykeun caritana hayang ngadenge kumaha jujutanana pangna tegugur teu angin dititah nganterkeun budak. Kapan cenah ceuk si nyai beunang badami asak pisan yen budak nu cikal jeung panengah rek dicokot ku bapana. Ari ieu can sabulan oge geus dianterkeun sugan atuh kunaon waktosna seep cenanya mohon aduh karunya budak dianterkeun. aduh dugi ka dieu heula nya cariosna randa anyar bagian kagenep mohon. Insyaallah enjing atanapi pagetot tiasa ditepang dangukeun deui mohon. Kinceng haturkeun
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca